Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para mitra tepang deui dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Ngempur Layung di Dusun Linuhung. Naskah karya M.H. Ubaidillah. Garapan dongeng ku Mang Lili Guntur. Salam baktos kanggo mitra dangu anu tetep satia stay tune di ieu channel. Mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Mitra hanca garapan anu katunda dina episode ka-10 teh nalika dugika di sakabere buan jawara kahot telatah mandah yang larang ngan aya hiji maha guru anu mibanda kasaktian samode kitu. Inyana taya kajaba Mitra Rama oge mitra guru Arandika penembahan pucuk linuhung. Utari akhirna mukakeun kapanasaran dua jawarang ora Pandara jeung Daryaga. Utari seuri rangu sugema. Tah mitra nama duwi kadinya hanca teh urang teraskeun. Basa rakyat Setra Jali anjog lengkahna kalawang garba buruan panganjerkan Nyai Wiradirega. Sada gamelan ngeungkeung lirih bangun ngahiap jawara gandang seuweuk cika pupuhu papayung paguron. Rakyat Setra Jali ngahuleng sakedapan. Memeh nuluykeun lengkahna sempet ungeuk ka sababaraha juru tugur anu nyedok hormat. Di kajauhan Nyai Wiradirega katenjo keur ngibing tarian kadatuan. Di tukangeunana matak ngagetkeun ieu sang Yuwaraja. Lantaran sidik tangtungan lenggik seorang mojang rancunit keur nuturkeun lunggak lingek Nyai Wiradirega. Ulah hayang tepung jeung Mamang Wiradirega bi. Ceuk rakyat Setra Jali basa Nyai Wiradirega moyongkod nyampeurkeun. Sedeng sapasang panon rakyat Setra Jali teu lesot. Neges-neges mojang rancunit anu teu kaganggu nuluykeun diajar ibingan jeung iga pencak kadatuan. Ceuk Nyai Wiradirega. Salakina disamper ku Suradapa ngahadep ka panganjerkan Ki Jayasasena. Rakyat Setra Jali ungeuk-ungeukan. Saterusna papadon yen dirina aya perlu ka Ki Wiradirega. Tapi samemeh ngaleos sempet noe Nyai Wiradirega. Itu mojang teh siwi bibi lin. Puguh pikeun Nyai Wiradirega mah pananya kitu teh lir bebekan halu kana hulu angeunna. Kulantaran dipepeujeuhan ku salaki cenah ulah cuih kasasaha. Yen ayundari asuhana teh calon serir pucuk pupuhu beungkeutan paguron dayeuhan. Atuh gentak Nyai Wiradirega nyieun siasat yen posisi dirina harita keur dina kaayaan rusuh. Geusan digentra ngadep ka puseuran dayeuhan. Rakyat Setra Jali akhirna ungeuk surti saterusna ngingkig kaluar. Ya, rakyat sajan ngasosun. Kapirengku memang mah rakyat teh keur teu raos pamanan. Sabi balagakeun ka Mamang. Manawi Mamang tiasa masihan solusi. Manawi Mamang tiasa masihan jalan keluarna anu langkung sae sun kitu tah. I Suradapa moyongkod sadatang-datangna ka sisi empang di mana harita rakyat Setra Jali keur ngalange ngadaguan jebu dirina. Rakyat Setra Jali ngarenghap jero pisan. Saterusna ngutahkeun rewubang baluh anu ngagayot dina hulu angen. Cenah manehna keur kacida marudahna tepi ka teu bisa ngrajepkeun manon. Teu bisa ngrajepkeun panon. Bibit buitna mah taya kajaba samangsa nyempeurkeun ka panganjerkan Nyai Wiradirega. Betepung teuteup jeung mojang anu keur dilatih ibing ku Nyai Wiradirega. I Suradapa iceus mun ieu Yuwaraja mangka kromaja teh geus kapentang asih tina teuteup munggaran. Sejen iber Ki Suradapa oge ngadenge. Mun puseur dayeuhan kadatangan mojang geulis calon selir pucuk pangaulaan anu ngahaja dipetik ti labuan babakan Mandahiang. Periha rasa marudah rakyat Setra Jali. Ku Ki Suradapa gentak dipapalerkeun kana lalakon dirina. Samang sangiwat asih pamajikanana ayeuna. Sajatina cinta teh merlukeun pangorbanan jeung perjuangan sengit kitu ceuk Ki Suradapa.
Rakean Setrajali culinghak. Bener Mamang. Cinta butuh perjuangan jeung pengorbanan. Dina harti kula oge kudu merjuangkeun cinta kula. Kamojang asuhan Nyai Wuradi Rega. Pokna tandes. Ki Suradapa seuri sugema sakaligus ngajenghok. Alatan kajadian rohaka bahan tumiba di bumi Mandahyang Larang. Mun teh mah Rakean Setrajali parebut asih jeung nu jadi bapana. Sasatna panembahan jagat dipa anu kakoncara ku kagangasanana. Mega-mega Jomantara ngaredak robah mendung sapada harita. Urang malikan deui kayaan Pandara jeung Daryaga Katut Utari. Harita Pandara jeung Daryaga ngajenghok lain memeueusan. Samangsa disebut ku Utari kekentong panembahan pucuk linuhung. Teu nyangka sacongo buuk mun maranehna geus disalametkeun ku leungeun sakti. Pupuhu padepokan dusun linuhung anu kakoncara seungit tina panandasa Jawara Edan Ki Watu Jaduk. Masalahna nahas sepuh mumpuni sakelas inyana. Bet ujug-ujug muncul nulungan urang. Pandara ngarindat ka Utari. Cek ulama tang tua ya ha. Anu kacida pentingna. Tapi ka panembahan pucuk linuhung turun gunung. Di wewengkon puseur dayu ha. Mandahyang Larang. Utari nempas. Dugaan kula moal nyalahan sakumaha iber anu ngulayaban. Kenaisana leuwih milih nganjak di padepokan. Geusan ngajauhan sagala tudingan miring. Anu remen dibaledokeun ka inyana. Daryaga kakara nyarita. Maksud Andika? Utari kerung. Kieu Tari. Sakumaha warta ti guru kula nyaeta Ki Ajar Junti Girang. Cenah baretona panembahan pucuk linuhung teh dihadiahan lahan ku panaratas pupuhu paguron Mandahyang Larang Bihari. Nya milih jadi guru tatanen di wewengkon dusun linuhung ngadeuketan pajaratan karuhun. Hal eta dumasar putusanana anu henteu hayang kababawa intrik parebutna pucuk kakawasaan dayeuhan dina ngokolakeun dunya pasilatan. Basa kajadian huru-hara tutumpuran jeung wadia balad kafir bule. Panembahan pucuk linuhung mah teu pipilueun. Disagedengeun tandes teu panuju ku sikap bubuyutna anu ngajorowokeun perang ajur-ajuran karahayat demi ngalegaan ambahan nagri. Inyana leuwih mentingkeun ngawangun jero nagri jeung ngaronjatkeun hasil tatanen. Sikap panembahan pucuk linuhung kitu ku seueur pucuk papayung paguyuban paguron ayeuna sasatna panembahan jagat dipa mah dianggap hiji gerak bibit-bibit buit baruntak isuk jaganing geto. Kitu anu kukula kasadap mah. Pandara ngabamblam panjang lebar. Utari jeung Daryaga ngabarugeg. Nanya, lamun dusun linuhung keur ngangkeutkeun gerak baruntak. Utari kerung. Meneleng ka Pandara anu gentak gideg reflek. Basa kula kungsi nyaba kadinya. Kula teu nenyo haha anu nyurigakeun ari lain karapekan para murid katut rahayat dusun linuhung dina anggone ngaronjatkeun sagala kagiatan tatanen. Ceuk Pandara Darya. An bae beuki dieu. Dusun linuhung beuki maju jeung beuki gegek ku paimahan anu diwangun ku padumuk luaran sarta ngahaja imah-imah di dinya. Daryaga oge teu eleh pangaweruh. Pandara unggeuh nganyakeun. Tadi gentak usuh sangkan Pandara Daryaga jeung dirina muru ka dusun linuhung. Geusan ucap nuhun ku geus disalametkeun tina kajuligan dedengkot Watu Jaduk. Tapi kamandang Pandara lain deui. Lamun maranehna kuncung-kuncung datang ngahadap ka panembahan pucuk linuhung, bahana disangka telik sandi markas puseur paguron di Mandahyang Larang. Sebalikna lamun kanyahoan ku usang esang na Ki Wirasinga, jelas bahaya badat. Alamat baris dituding jawara hianat kadunungan. Tiluan akhirna patorong-torong. Da cek Utari mah teu mustahil. Lamun panembahan pucuk linuhung teh geus arapa kamaranehna anu matak nulungan oge. Ngaji gue marulang kadayeuhan atuh ari population disangka hianat mah.
Tah masing Arandika ayeuna mangpret kadayahan oge anger. Wahaya gede keur calawak ngancam. Ki Watu Jaduk jeung Ki Wirasinga geus nyoret beureum ngaran Arandika. Utari jejebris keuheu, lain kitu tari. Kula jeung Daryaga perlu minta izin heula ka Ki Jayasasena jeung garwana. Kakarak weh, cuang babarengan ka padepokan dusun Linuhung. Ceuk Pandara, Utari malik nonggongan. Dasar jawara-jawara kencas hulu. Rek ucap nuhun oge. Mani kudu riweuh. Zeuk, kula mah rek ti heula we ka dusun Linuhung. Pokna Utari hare-hare. Kolebat, les disatukangan runggu nu kakayon ngemplok. Pandara jeung Daryaga bati calawak. Teu sangka mojang sakti petetan leuweung Alaspati teh nyieun putusan sosoranganan. Para mitra hanya kehabisan. Waktosna kasengker ku durasi cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun duwi ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.